Punten ajengan upami gaduh hadas leres tekenging barang tuang tekenging barang leueut sateu acan mandi junub hatur nuhun. Jawabanana jalmi anu junub heg teu acan adus upami barang tuang barang leueut atanapi kulem teu nanaon mangga boleh-boleh saja henteu haram. Sakumaha keterangan dina kitab Syarah Nawawi ala Muslim alias Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi juz katilu halaman 217 ibaratna annahu yajuzu lil junub ayyanama wa ya'kula wa yashroba meunang pikeun jalmi anu junub kulem barang tuang barang leueut wa yujami'a jeung meunang oge ngajima qoblal igtisali dina samemeh adus. Jadi samemeh adus jalma anu junub meunang kulem meunang barang tuang meunang barang leueut malah meunang ngajima deui neruskeun ronde salajengna. Wa hadza mujmaun alaih ieu hukum meunang teh disepakati ku para ulama. Wa ajma'u ala anna badanal junub wa arqahu thahirani. Malahan mah ulama sepakat bahwa badana jalma nu junub oge kesangna hukumna suci henteu najis. Wa fiha annahu yustahabu ayyatawaddoa. Jalmi anu junub upami bade barang tuang barang leueut kulem atanapi jima deui disunnahkeun ngalaksanakeun heula wudu. Wa yagsila farjahu li hadhil umuri kuliha. Malah disunnahkeun oge ngumbah heula parjina. Jadi jalmi nu junub salagi teu acan adus upami bade barang tuang barang leueut bade neraskeun jima bade kulem disunnahkeun heula wudu disunnahkeun oge ngumbah heula parjina diombehan heula. Wa qad nasso tetelah geus mertelakeun sa ashabuna ulama di karangan madhab Imam Asy-Syafi'i annahu yukrahu sanyana kalakuan sareng tingkah dimakruhkeun naon annaumu kulem wal aklu barang tuang wa syirbu barang leueut wa jima'u jeung jima jang jalma anu junub memeh adus qoblal wudu'i memeh ngalaksanakeun wudu. Jadi jalma anu junub heg teu acan adus upami barang tuang barang leueut kulem atawa neraskeun ronde salajengna dina jima heg henteu wudu heula ta eta teh hukumna hanya sekedar makruh. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bishawab.